Mitra kaum dangu gancangna carita urang kocapkeun poe isukna. Harita teh kira wanci badalohor. Si Jupri jeung baturna geus saragedangdan. Cara biasana papakeana sarua hideung bedog panjang pating solegreng. Teu katinggaleuan tambang jeung peso balati oge geus sayagi nyelap dina jero baju. Palebah tarang dibarengker ku kain belang anu jadi ciri pikeun maranehna sangkan anu sejen narapaleun. Nya maranehna anu kasebut komplotan garong siluman belang anu dipikasieun ku balarea. Sanggeus sagala dianggap tarapti terus aramitan kanu jadi guru Ki Badrowi. Satuluyna bral miang leumpangna ngageradik ngabring tujuhan mapai jalan satapak. Sora dampal suku anu jare brag kadenge pating garbeli kawantu aya di jero pileuweungan. Tongeret reang di sarada patembalan di temaku sora manuk anu ricit tina dahan. Sora lutung jeung surili pating jararit. Pating gerewek mata kandeng. Bari pating gurayang dina tangkal kai anu luhur. Terus julung-jeleng laluncatan tina tangkal anu hiji kana tangkal anu sejen. Kawas hayang nuturkeun lalampahan si Jupri jeung baturna. Teu karasa mangsa alam geus maju ka sore. Panon poe geus mongok ngulon. Nya dina kayaan kitu. Si Jupri jeung baturna geus aranjog ka hiji tegalang. Urun ulah euy, capek dewek ba. Ceuk si Jupri ngajak eureun tarangna katempo ngoprot ku Kesang. Urun heula, sarua capek dewek oge. Walon si Oded koloyong kana handapeun tangkalame. Gek diuk nyarande. Baturna naluturkeun terus guk gek dariuk ngareureuhkeun kacape. Keur kitu hiliwir angin nebak kana awak karasa seger. Jadi ubar kanu keur hareudang. Geus jauh lalampahan urang teh. Tapi waktu masih kene sore. Kawasna rada jauh kene ka peuting. Rek nungguan poek di dieu atawa rek ka mana heula ieu teh. Da burang teuing si laing main dit na Jupri. Ceuk si Oded. Bari ngareret ka si Jupri anu keur diuk teu jauh ti manehna. Seburang teuing soden sakieu ba. Da geus sore ieu teh. Moal karasang ke oge poek. Leureuk we heula di dieu tangke peuting urang turun ka lembur. Da geus teu pati jauh atuh ti dieu ba. Nya teu naon kitu oge. Tapi urang kudu barang siar heula yeuh. Lantaran ari beuteung mah lapar kudu dieusian. Tah bener ceritan si laing teh Oded. Urang kudu barang siar kadaharan yeuh. Sabab urang tangtu butuh tanaga keur engke peuting. Tah geuning si laing oge ngarti astur. Lamun kitu mah hayu urang turun ka lembur, tapi montong sararea. Sabab lamun ngaleut bakal nyurigakeun. Hayu astur, maneh rek milu moal. Hayu. Dewek milu atuh euy. Ceuk si Keling milu nimbrung jung nangtung manehna oge hayang milu. Ya ayu rek milu mah Keling. Tapi geus tiluan we. Anu seje nungguan. Jupri montong ka mana-mana sia. Dewek tungguan di dieu. Sok ka ditu rek jieur kadaharan ba. Walon si Jupri.